Sok edak mah ngilot teh ngebeluk teh. Sok buru. Bapak-bapak, ibu-ibu. Cie nungguan. Lenda sebenarnya mah lain dewek kungkung nu ngahibur deui teh. Nah aya saha deui kitu akang nu ngahibur. Aya bintang bintang tamu. Aya bintang tamu saha tah Kang tah? Hah? Bintang tamuna saha? Waduh. Tokoh papan atas atuh. Saha teh? Hah? Saha teh? Kang Ohang. Eta aya di dieu Ohang teh. Keprok Kang Ohang, orang panggilkeun. Kadung teu minta urut Kang Ohang atuh. Heeh. Kadang Kang Ohang lu beres ah. Sok caralik nonton caralik ah. Anu nonton caralik. Kasenian miwanda kreasi anyar mindeng kamalinaan kumacek ramena pasar lakam India senggol Malaya dicampur pipi di piring gamelan Sunda sajiwa satia pasaling singan nah lagu teh poho deui Ai sorana aya di jelemana eueuh deui. Anu wujudna can ketempo. Buah gaib deui. Ah, nah. ai aja Alah. Da geni. Eta ngurunyung geuning Kang tuh. aing Turun si teh nyingkah ka itu sing jauh. kita naik jadi kalah turun oh ka dieu Kali itu cenah ka hareup Mang Ohang. Turun ke panggung hareup tuh. Ayo. aing oh make nu kieu Heeh. oh make golodok Marukana teu keren panggung ieu sia teh. Oh, Aduh, aing. aduh biasana kita lagu. baiklah ka dieu we nanya Heeh, sok. labuh-labuh lah paling morolok buntu aing oh, Alah. ada Sak. aing Naon kunaon? Nyelap dulu. Jadi cepot suhuan dulu. Aduh, ampun. Damang Mang Ohang. alhamdulillah Aduh. iyalah Tambih kasep wae Mang Ohang ya. oh aing teh atuh Si goblok deh. Lain kumaha Kang Ohang. nana Pan kamari-kamari saacan bulan Agustus teh pan seniman teh loba anu ngejaradog di imah. naonna Dena beuh gitu. heeh Ai Mang Ohang kumaha kagiatan harita? oh naonna Si eta nya. Sumuhun. naon Apan kejadian teh PSBB nasional Heeh. di mimiti Maret terakhir teh akhir Maret teh nepi ka bulan Juli. heeh Pan eueuh kagiatan urang teh. tah kagiatan Tah Kang Ohang kumaha kagiatan aya henteu harita? wah ya kagiatan wing mah Aya. heeh Anjir. bener wing mah Heuna beuh gitu. ngajadog di mah Si goblok. Ada sarua gitu maksud teh. sarua Arua. Oke sarua wing ge teh panku ieu pas hari teh wing wing mah hayang seuri poho Syari kumaha? teu naon teu nyaho improt masjid Informasi. informasina Nya. informasina poho Bohon aku naon? teu nanyakeun heula ka eta kanu ke acarana ka si non teh si Najis Oh si Ajis. Ajis Manajerna. manajer Cubit Galang ieu. nya kiri Nya, aja tilu putra Dan nanyakeun informasi nu bener ka si Ajis. oh aing tanggal 6 Mei geus ka dieu eueuh nanaon gelo aing neneangan aya nu hajat teu aya cenah di dieu aing Jadi sorangan ka dieu. aing di dieu aduh sia aing teh si teh aing nu salah aing kumaha poho
udah geus peuting. Heeh. Geus peutingnya sekitar hai teh mun teu salama peuting geus jam 8 kan biasana sok aya geus aya tataluan nya. Ya nini nani. Teu kudu dicocokeun oge si atuh. Gituan. Atuh kudu dicocokeun kitu oge segala si atuh di depan teh teh. Pete eueuh. Tah di dieu si cing jadi pelajaran malu bertanya sesat di jalan. Pinggir heuk nyutanya heula. Eta oge. Atuh rugi mereka dia usaha mah beakeun ongkos. Heeh. Kon mah geus beak. Beuda sieun uing teh lain kunaon ayeuna. Heuh ieu geus dibikeun. Naon teh? Heuh eta geus ditalangan ku Ajis. Duitna teh. Heeh. Oh mata pan loba nalangan mata genut oge. Heeh. Penting malah geus ayeuna geus kalaksanakeun. Ya alhamdulillah nya urang teh papenak di daerah Cirebon ieu. Hei! Sia kumaha? Kuningan. Kuningan nya. Jauh ka Cirebon si lain. Kuningan di sate di nu jahat hajat. Bohajatna teh Bapak Aris. Bapak oh nya. Bapak Aris. Bapak nah si Aris teh ayeuna geus siapa salah bohang nah maksudnya kumaha Bapak Aris naon sih meni riweuh maneh teh kunaon asli pan ieu teh naon teh naon deket tempo beusi aduh nah atuh teu neuleuh atuh sia teh kana cungcurungan sia heeh kan bae da upanonan tujuh linu keneh salinu aduh sia kumaha aduh jadi kan Bapak Aris lain Bapak Nasi Aris. Oh Bapak Aris miwah Ibu Ining Tarsini nikahkeun putra putrina. Sasa? Hah? Ibu Ining Tarsini sareng Bapak Aris. Oh, Iming. Ining. Hah? Ining. Ining Buding. Ini itu eta maksud teh. Ibu Ining. Miwah Bapak Aris nikahkeun pala putra putrina. Nya. Namina teh Neng Rina Nopianti. Oh, Neng Rina teh nikah putrana si Aris putrina Bapak Bapak. Bapak Aris. Bapak Aris. Wae sama sopan. Bapak Aris. Nikahkeun Neng Rina Nopianti. Heeh. Rina Nopianti Kak. Kacep Didi Setiadi. Kacep Didi Setiadi. Nya. Bapak si sateh Bapak Aris. Aris teh sareng Ibu Ining teh nikahkeun putra putrina. Nikahkeun putra putrina. Neng Rina Kacep Didi. Oh jadi nikahkeun putrina teh si Rina Kacep Didi. Oh. Ngerti. Heeh. Jadi kumaha bi teh? Jadi ayeuna teh geus ngahiji nya. Saha teh? Diri. Hah? Geus ngahiji dirinya. Didi, Cap Didi. Didi jeung Rina saya jadi diri meureunnan. Nah, kamu sudah sekarang menjadi satu. Terus? Diri. Didi Rina. Didi Rina dapatkanlah rongsokan. Tanya. Yang mana? Penting mah kieu ka ya uing ge nya. Alhamdulillah nuhun ka Bapak Pak Ari, Pak Jaris, Pak Ari sareng Ibu Ining anu tos nganan nikahkeun. Nikah ngulemnya. Ngulem ieu. Oh nya ngulem urang sadayana. Oh, tingali nikah empak merbayaksa. Nya. Oh suming hade ieu tingali imah ge. Naon imah? Nyai. Oh jadi siga imah ieu teh panan. Oh dihias. Dihias ieu teh panan. Didekor teh. Ieu teh pan teh saeutik nya Karina kade ieu nitip ieu teh tingali perjuangan ku jadi kolotnya. Nya. Tah kieu matak wah kade Rina namun sia kumaha ka bapak sia. Amek aing mah. Duduk. Jujuk ambak ku si teh. Loh aing lamun teu bener sia. Hoi.
kolot naing. Mana si Rina? Naon jeung ujuk ambak teh? Sia. Mana mahan si Rina? Hei. Teh era belegung. Cing era ku kolot sia. Si curi. Kemana we aing mah sali bayar lah. Neang paleuleui kuat ka kitu. Heeh. Kitu-kitu mah garong we sia mah. Lain. Naon? Jelas mah heueuh kitu. Karina jeung Didi. Da urang tepan ka dieu teh lain ukur lalajo wungkul meureunan jurung doa. Jurung doa. Supaya rumah tanggana teh nu ka sakinah mawadah warahmanya wa idi wa acu cukup tilu saya belegung eta mangara jelema atuh urang dieu bisi wana pan kudu ngadawakeun wana ge kabeh heuh nya bisi aya nya anu penting mah ulah nepi ka nyen heueuh kitulah ngamomorekeun jasa jadi kolot bener nya bener jadi kolot teh da atuh indung mangakandung siapan bulan merendung lin bener eta bapak nu ngayuga indung ngakandung siapan bulan menung tapi indung teu pundung da geus dak tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung indung teu ieu pundung sanajan nyerina kalangkung-langkung teh nya disebutna ngajuru-juruna maot sok di mana keur kakandungan siapan bulan dina kulemna nyangigir nyeri nang karak eungap nang kuban teu bisa pisan jasa indung nah kakak mewel eta beungeut keur mewel percis we oncom leuh gitu kari nyoel nya alhamdulillah pokona mah nu jelas mah urang teh urang suka bunga karumira da urang teh lain-lain lain teu ieu nya teu sieun ulah kumaha atuh nya naon pan ku ayana teh pan pandemi corona urang lawanan deui lah kumaha tah cara ngalawananna teh pan demi Allah urang mah teu sieun ku panyakit sieun mah ku Allah kitu we lah wah hebat heuh bener mah ngomongna apaan cek maneh tadi ngadengekeun barunya tadi teh tapi halus gitu tuh saling elingan saling wasiatan lin saling apa neta manusia di alam dunia teh kudu silih wasiatan dina bebeneran jeung dina kasabaran bener urang kudu ngajurungkeun dina kahadean kan dina bebeneran teh atuh meureunnan can bisa wae bener atuh lawanan ku sabar pan kitu meureunnan nyaan halus geuning nya atuh ih apaan tadi maca buku nu dalang paingan nginjem heula sakedeung cenah teh aing geus di mana gua da aing teh pan diajar teh tijiban Haji Oban syukur mangkohang sok ketepan geus ijab kabul ya sok ayeuna parita tinggal tuh hempak merbayaksana kieu tinggal itu mohon sok bisi rek kaul naon bisi rek kaul maehan maneh atawa kaul rek ngagajeng dina jurang apa-apana masih hah kaul kumaha sih kaul mah bebas kaul mah nya eta nu bieunan ning heeh rek maehan maneh nyungclungkeun kana cubluk ke lamun uing maehan maneh heeh saha nu ngahirupan maneh aing mah kudu dipaehan aing mah hah kudu dipaehan aing mah tinggal curug uingnya lamun uing maehan maneh saha nu ngahirupan maneh sia ka aing goblok kurang ajar sia non sia lalangna benola saeutik tapi bisi aya nu can apa geus ah umay cicing naon kang naon bisi teu apal kadalang di kieuna nya keun bae da ieu mah hiburanana dina bener mah ulah ieu teh tapi aya nu nyebut cenah hoyong apa sareng dalangna ya piwarang nangkung dewek teh pirang sakedap nya sok atuh tuh
tingali dalangna kasep pisannya. Oh, atuh kasep. Kasep tapi masih can payu. Ada si setan. Lain can payu seteh. Oh, acan. Aya waktuna ke kalemlanan. Heeh. Nya. Heeh. Seteh japa live streaming dia. Aduh, ampu. Tong abas pribadi ah. Pokoknya live streaming sanes can payu margi masih kene penjajakan anu di Bandung hiji nu di hiji. Bisi pi omongan seteh. Hah? Bisi pi omongan gak timburu ah. Geus. Enak orang ngebahas karena hiburan, hiburan. Oh. Ya Allah ya. Ya hiburan. Tuh, gening. Oh. Wah, gede milik si Ohang. Sarang saya teh. Hah? Bapak Toto. Ngaranna. Alah tuh tinggal di Ohang si aing menyage hiji deui tuh. Beureum aing mah asak. Heeh. Siapa naon 5.000-an sia. Ele aing mah. Nyage hiji aing mau cekil. Iya beres. Anjir. Nah ya beres Bapak beres. Nuhun Pak Toto. Aduh jazakallahu khair kasiron. Iya nyaho mana nu capek mana nu teu. Ya. Mewel siapa begitu wae ge. Alah. Kau serius itu belakang? Badan dan sebagai selanan, dah kekok kita. Asli, oh kalau saya segitu, tambahkan kekok keluar. Ngomong naon sia? Ada benang 2. Teka cirian ku dalam. Aing mah menang 2 oge ele. 2 ewang. Tuh pirah. Alhamdulillah nuhun Pak Toto, nuhun. Pira ku Pak Aris teu kabit. Aduh. Atun teu Pak Aris atunya ibuna. Kalau kang ngajedog sirinanya. Si teh. Doraka si teh ka Bapak Hajan teh ya. Duh aing bongan ngondang aing atuh da. Oh aing teh. Aing teh tadi geus menit di ditu. Geus menit. Geus menit teh naon? Lieur di dieu. Di Bandung mah lieur di dieu mah menit. Aya budak sakarat di ditu cenah. Aing ulah atuh aing lain turun sakarat di dieu mah geuning amek-amekan. Oh. Aing sakarat di dieu teh oh ampun aing di dieu mah dialekna bedanya. Dialekna beda. Kamana Kateo? Eta mah nyaho kalebak teh. Harek Kateo. Kateo. Gageh ka dieu. Naon gageh teh? Buru ka dieu. Oh, gageh. Ai baok naon jadi? Hah? Baok. Tempat di dieu mah. Tempat desa di dieu mah. Di Luragung teh kabelah ditu. Maka tuh. Arah Ciwarunya. Arah Ciwaru baok eta ngaranna. Baok teh. Kecamatan naon teh? Hah? Kecamatan naon? Kecamatan teh. Ciwarunya. Ciwaru. Kecamatan Ciwaru, Desa Baok. Aing mah rewas harita mah siga teh nu heureuy nulis dina eta nya, dina plang. Itu heueuh, itu tapi nya pasien nyakeun teh heueuh. Oh nya. Sing horeng. Pantesan tadi eta si san aya urang teh ngaliwatnya. Aya apa aya angkot kali itu teh? Nya. Angkotan desa, Angdes kali itu sinojok. Baok. Pantesan baok-baokan tadi saya. Kurang reuwas oh. Desa baoknya. Desa baok. Heeh, eta ciri sabumi cara sadesa teh. Heeh. Sanajan beda arti, beureun aya teh hatina mangan teu apal urang teh. Nya. Pokona mah uing mah ngaturkeun nuhun pokona mah. Ieu ngan 2. Naon teh? Oh iya ngan 2. Pak Toto nuhun ya kong. Sugan teh tadi teh sugan teh beureum kabeh. Atuna we kubur heula sugan asak. Budak kuyum nih. Alah, sok atuh moal hiburan ah. Hah? Bisi rek hiburan naon atuh? Naon?
Cek jadi nyundrukeun kana cubluk, narek modaran maneh, naik dina tanggal kalapa, ngagerakeun diri. Pek eta mah kumaha Mang Ohang. Ame rada ngurangan lah jelema di dunya. Endah pisannya eta panghinaan. Oh, aduh baru kana. Sia dibejakeun sia urang wingnya pan, tapi wingnya pernah naon teh ka guru. Ku guru ka saha? Nyinen. Ka saha? Ka dosen. Lancuk oke lancuk. Lancuk kelas bara. Ieu teh Ibu Mas Munding. Mas Munding. Lain Mas Munding, saya teh Mas Yuning. Eta dosen le. S2 gelarna ge. S2? Kamari urang S3 teu dibayar. Beda carita jurig atuh eta mah S3 teh dahareun itu ieu S3 gelar. Oh, gelarnya. Gelar. Jadi sok naon diajar ka Mas Yuning, Ibu Mas Yuning. Heeh. Naon diajar naon? Diajar naon? Lagu diajar ngalagu. Oh, lagu naon? Anu ning bala teh ning. Oh nih. Mama sayang gitu. Akang hayang balik kanan. Balik deui, lain balik kanan. Langsung balik kanan balik. Ini kurang. Tapi da wing mah. Naon. Wing rek. Tadi nama wing teh rek kaul pidato. Nya. Oh nya maksudnya rek nganuhunkeun. Eta kitu tah bahasan atuh puguh. Oh gitu. Eta we atuh. Babarengan tuh babarengan. Jiga ngabeluk teh ning. Heuh eta. Ngabeluk. Jiga wing anu ngomong dibelukkeun ku Mang Ohang. Tah eta bener. Sok. Aduh. Minangkana mana teh geus teh nu mere naon teh? Anu nu ngilo. Nu meuli. Nu deuk nu ngilo. Nu meuli. Si meuli, deuk nu ngomong, dirinya nu ngalagu kitu nya. Siap. Heeh. Hah? Oh, diri dewek nu ngomong, dirinya nu ngalagu. Siap. Waduh pan ieu ge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Woi! Tuh nya si eta mah teu balikna teh. Monggo tidak meuli. Ngabeluk si teh Naruto. Kumaha sia? Lai, heuh atuh assalamualaikum mah bisi ieu. Urang teh jawab we heula lah. Jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nu lainna we. Geus tuluykeun. Oh siap. Bapak-bapak, ibu-ibu. Naon sia? Ayo. Eus. Aing leuwas. Syok. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dipikir-pikir aing getek ieu nya. Daneun heula tuh titipkeun ka dalang. Bung. Nah si teh. Bung sia dipake mahu kiri cinen eta nu sebelah sana. Kepanggil. Gitu we si eta mah. Dipake nu eta dipake mahu ki cinen anu ning anu Jati Gede. Jati Gede. Anu nyanyi ke Jati Gede ning. Oh si eta. Si eta. Saha gitu eta apa sih mah? Si Pani Sebelin. Geus kana pribadi wae sia. Atuh nyaho. Nya. Ngaranna naon atuh? Hah? Ngarona. Iya ngaranna? Pujan hati. Oh si sayang. Oh pantesan aya eta daya si sayang 1 si sayang 2 tuh. Goblok si teh. Ieu mah. Apa nomorna aya 2? Oh, gitu mah naon. Ih aing mah sia teh masuk ieu wae ari. Bisi live streaming, lain bisi nongkrong kumaha si teh. Bisi nongkrong. Ayo aing engke balik gelut si teh. Kang jang maneh anu keur di imah nya ya. Bisi keur nonton tah kitu kalakuanana. Kalah ka dihunuskeun aing negara. Begitu percaya we ka aing di beureum. Kehel sugan. Berakut teuing atuh da dalang. Dalang mah da mah nang kakapeungan. Oh, moal. Dalang mah datang diugek na panggung. Tara acan incit ka itu ka dieu. Tara. Bagur. Oh. Tara bohong kakapeungan.
Tanah bohong, si teh kokapungan, si teh gulu, si teh kosnya we. Eta mah dalang batur. Iwah di dalang ieu nu beriman bertakwa kanu kawasan. Amin, amin. Didoakeun sing aya jodoh. Hojong si eta. Amin, 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 amin. Biasa we tong nyereng lah. Jika careuh aing nempel. Sok edak moal ngilot teh ngebeluk teh. Sok buru. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sia nungguan. No. Oh belah itu si ibu ya tak. Nungguan datang barunya. Urang rek nyanyi mah. Sok. Bapak ibu-ibu. Tong keprokan siapa tuh nuhak nonton deh, ngeprokan si lain mah tong ngilu keprokan siapa. Oh. Nulalinggih di dieu. Nulalinggih di Urang doakeun ka panganten. Urang doakeun ka Menu ngapkeun kieu. Ten. Meni kagok si juring. Alah. Neng Rina ngadahupna kacep Didi. Neng Rina ngadahupna kacepet Didi. Mugia ngabentuk rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah. Mugia ngabentukna rumah tangga nus sakinah sakinah mawadah warohmah adah. Dina ngembang sagara rumah tangga eta parahu ulah awi tunggangan teh ulah nepi ka ropoh ripuh jeung rapuh. Anggur sing repeh rapih kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak. Siapa pahit sama manis sabagja jeung satanggung jawab ngamilig rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu deukeut gerak ka koreh kalayan kagungan turunan anu soleh tur soleha. Naon? Oh, balikan deh sok. Naku naon? Panjang teuing. Panjang teuing. Oh. Ngabentuk rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah bieu nya. Heeh nya. Dina ngembang sagala rumah tanggana eta parahu tunggangan teh ulah nepi ka ropoh ripuh jeung rapuh, anggur sing repeh rapih, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak, siapa pahit sama manis sabagja jeung satanggung jawab. Ngamilig rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu deukeut gerak ka koreh kalayan kaungan anu putra anu soleh tur soleh. Tah kitu unggal nati kang cepo
Aduh, panjang teuing we nya. Hah, yang teuing nu jelas mah tetepan pangdoa. Nya. Pangdoanya. Pangdoa. Pangdoa ka panganten, ka bapak hajat, keur mah katambah kayaan corona teh sing dihindarkeun teh rupa-rupa ancaman virus corona nya. Nya tuh. Dari lain kuna naon teh. Da urang teh da kitu teh geuningannya. Naon teh? Da urang pan siniman kieu kamari teh. Ayeuna urang teh ngan ukur mayar pagawean ngungkul. Balik aing kumaha. Apa geus dibekelan biasa teh? Nya eta. Aduh ampun, Mang Ohang sok ka mana karep wae. Taun teh. Naon teh? Naon? Teh? Naon? Rek ngasaan sinden. Ulah. Tong diasaan boga pamasalaki teh. Sorana. Oh, sorana. Anu lain-lain nama ulah. Oh, teh sia mah tong bujeng hingga ka sinen sia mah. Kemari beja sia. Naon? Nini sia. Ini naon? Nini sia ka maneh? Nyebut papi. Aya hubungan naon sia? Naon sih teh? Tong dibeja-beja. Eta mah rahasia. Atuh kan bae. Kieu pancarita natenya. Teu goblok ah. Tak kadengin ku batur sia teh. Sia. Sok sia boga hubungan naon jeung nini sia. Teu ieu mah klarifikasinya. Sok. Urang bersihkeun ngaran uing. Di mana sia nini hajat teh orang Lur Agung sia teh? Hah? Lur Agung lin? Anto. Sia. Lain. Sia kitu sia mah. Kelakuan. Lintas generasi ka parawan beuki janda beuki nini Romeo. Lain. Tuh. Lur Agung. Hah? Tuh. Orang mana sok? Sukasari. Lur Agung teh teh kecamatan nama. Jadi sebenarnya mah kieu. Kumaha? Wing depanan dititah ku Ulis. Ulis Sukasari. Ulis Sukasari Karangkacana. Ah? Sukasari Karangkacana. Dititah ka ditu. Terus? Cenah urang ngalakroto cenah kitu. Kotok teh naon? Eta nog sireum. Oh, kroto. Kroto jang sup cenah. Oh datang ka itu datang ka ditu teh kalakah kieu cenah. Hang cenah sacan ieu cenah urang ieu heula urang ngabantuan heula nini cenah. Ngabantuan naon? Oh ngabantuan cenah itu imana rek grugrug. Oh alus tah. Cenah bisi ohang bisi buka milik atuh cenah. Atuh rek kumaha we lah naon rek golodogna atau kumaha kitu. Oh cenah. Ai cek we teh ubing kabaran keur boga. Aya milik gitunya. Aya milik boga. Cite heukeun wae tuh ayo mana urang-urang longok cenah kitu. Terus. Oh cek wing teh sok nya di longok wing teh. Yung paulis. Ulis apa teh cuk aya nih. Dibere we kuing teh jang eta. Dibere duit gitu. Lah pokona mah bisa cenah kitu tah. Ih cenah mugia we urang da tiwing mah saeutik sugan we isuk pake to aya tamahan deui jang ngomen anu kitu. Nya. Eta sinini juga ngomong cenah ari cenah kitu. Ngaakeun. Kai nyebut aa. Nah ieu kumaha sih teh. Oh cenah aya cenah ulah wae kitu atuh ulah naongan ulangan ukur ngomean imah cenah. Terus atuh omean hate nini cenah. Eta mah nini gatal kan. Oh gatal sih teh. Nini sih teh kumaha? Ayo ka uing teh rek bebeja ka Ulis. Ulis teh kalakah kabur. Ulisnya teh. Uing teh jeung teh teh cenah ieu teh nama cenah urang tingali we ka ieu cenah ka eta kun. Ka imah gitu. Ka imah. Terus? Emang imahna emang dengdek teh. Rusak gitu. Pas ngali teh aing dengdek kieu. Ngan pas ka jero. Eta dikunci urang. Dikuncian? Dikuncian eta imah. Usaha teh. Ku sini nih. Di mah asa wae. Jeung sini teh di jero. Jeung saha? Di maneh? Uing di sedekeun.
Maunya sih teh. Ya Terus. Tepan teh nama kuing teh geus buka kapikiran ku. Aduh si teh kumaha ieu rek diseretkeun nya gitu. Rek pokona mah rek disurungkeun we. Disurungkeun teu. Hah? Disurungkeun. Hai teh pikir we atuh nini siga kitu. Rek disurungkeun tek hayong maot kumaha. Tapi bener bisa pajarkeun pembunuhan mulanya. Bener. Teh bingung kian kumaha rek lompat ka janela-janelana dipaku. Dipaku? Eta ku niat makunanya. Teuing kumaha. Ayo kumaha ieu gitu. Eta mah di ieu cenah. Diseregeun kana temo. Lain kana bilik tok. Kayak gini naon cenah. Cenah bisi bade ayeuna gitu. Cek ini teh. Bade ayeuna kumaha maksudna? Cenakeun bae cenah ayeuna rek ngabdi we cenah nini mah cenah ka Aduh, ka AA. Aduh, astagfirullah kumaha ieu? Uy teh bandrowas ieu nu. Teh kieu we ya ampun. Peperakat kitu nya. Geus kieu we nini ulah moal nini moal eta mah anu dasong-asong aduh dasong kana bibir. Ku teh teu moal moal asa deket bisa deh di moal. Lu diasongkan apa tuh? Hah? Jadi kagak naon itu Cau Ambon. Sia. Jadi Cau Ambon, jadi maksudna mah na rek ngabdi meureunna cek cenah ayeuna cenah mere ieu jadi nganggapna teh manehna teh mahugi heupi pikiranna teh urang teh geus ditarima we meureun manehna teh geus ditarima we ku urang jadi kitu. Matak eta teh lain eta. Oh, jadi gosip eta mah nya. Gosip lain. Udah piraku tengok kan ini urang tidak mau ada boga kemanang masalah selera mah nya. Ai masalah selera. Kan eta teh heuh atuh cik we pikir. Heuh da kuruna kejadian ini urang. Bener. Wah ayeuna ajuk. Ya ampun. Tapi pangide itu. Hah? Pangide itu. Ento sieun. Sia. Ento. Demi Allah. Entem. Jeung si Paulus cenah. Hah? Kamari tadi panggil heula cenah gedeung. Eta mah jeung incuna. Jadi manyang kieu ya. Ari incuna di moal-moal teh. Nyang teu dilep. Kada laki sama beurnya incuna. Sama muat di itu panan. Ditampiling teker jadi teu moal yang lelep. Pokona mah uing mah alhamdulillah ku bisa di eta oge di onang ka dieu. Nya bagja luar biasanya. Nuhun pisan ieu ka Bapak Hajat teh parantos ngonang ikang Ohang. Wayang golek ongko lain warga saeutik urang teh nya. Keur mah di ongko ditinggal itu nu nongton pan dibebaskeun ieu teh. Oh, ieu teh ibadah ageng manjang ieu teh tinggalin nu icalan ti suklak ti siklukna pan manyangkeun hirup. Nya hebat matak doakeun ku Kang Ohang. Nya Gitu dah. Alhamdulillah. Nya pokona mah da urang teh loba dulur. Gara-gara kita loba dulur tadina teu nyaho-nyaho acajuk barang bere pan ka urang. Bener. Alhamdulillah pan kamari ge uing teh panan di ditu sarua kamari teh uing teh. Di mana teh? Di Sinangsari uing teh. Oh, Sinangsari. Jeung si adang suhaya teh nu eta ning Cing balik ngomong teh sia. Cie ngamek lanceukna dikitukeun je. Udah ngaran jelema atuh. Ku kolot dari Pupusti di alus-alus Bapak Haji Dadan Sunandare Sunaria. Ya, Dadan Sunandare Sunaria nya. Eta mah dasar si gede bitis. Si gede milik. Bejakeun cek waing bejakeun sia. Badan gede bitis. Mangkaning mantau sia. Ulah tuh. Aya wa endilo sia bejakeun. Hah? Aya endilo. Da bangka ciri. Nah, hidung. Ya. Kumaha. Sok uing rek aya namakeun bae lah uing rek ngahibur. Sok di WC-an. Hah? Di WC-an. Lain WC atuh meureun. Eta nu tukang inilah. MC. Heeh. Sia mah. Lain WC pugu da rek ngaheujeun. Ulah tuh bau. Sok atuh. Kumaha Ca hayang disebut Ca?
Anaknya. Kira nyanyi tak kumaha teh? Bejakeun eta urang teh artis di Bandung. Di Bandung. Yayan nu anakna Yayan Jatnika teh. Abil Jatnika. Abil Japati. Lain Abil Japati sih teh. Abil Jatnika. Heeh. Anu tak ieu na. Laguna Kepalangnya Heeh. Nu laguna teh Kepalangnya anu dijieuna teh keur balap motor. Nah, balap motor. Oh, keur trail lain balap motor. Ah, si teh kumaha karep wae satau. Ih, teu apalon, ideuna ge cenah balap motor. Eta teh sorak knalpot. Nah, sorak knalpot jadi Kepalangnya. Eta laguna di Sak hayang. Sak hayang. Lain sok hoyong gitu ning. Heeh, tapi lamun dikelenyukeun sak hayang. Ngaruksak lagu kuat ka kituna sia. Ten. Pokona mah naon eta. Sok, jadi. Heuh. Sok, Abi Jatnika. Siap. Iya. Baiklah. Hah? Pan aing teh MC iya, kalah sih tuh. Muni. Baiklah. Kita tampilin. Oh, aing raja tampilin ku sararea atuh. Keun bae melu depak sih teh. Tampilkan. Baiklah. Kita tampilkan artis yang sudah kasyahor di Bandung, di Kuningan, dimanapun Anda berada, di alam goib, di akhirat, nyaeta siapa teh? Sa? Abil. Baiklah, kita tampilkan artis yang luar biasa, yaitu Abil tah Abil tah. Kos kabangsat hayam sa teh. Wolo aing mah. Dikitu-kitu siga bangsat hayam. Jiga nyata. Baru domba. Aku gemepna aing mah. Baiklah. Usia baliklah. Kita tampilkan artis Popsuna Abil Jatnika. Pro. Oh, hormat heula. Naon ceurik we? Naon? Ulah kencat teh keprok. Aduh pangkeprokan punten pangkeprokan ieu, pangkeprokan katuhu. Yo, ayeuna mah sok. Lanjut. Naon deui? Ulah dieu teh keprok. Nyunkeun keprok. Gede hulu pisan ieu artis ya. Nya dikeprokan heula. Sok. Aduh ampun. Ulah dieu teh keprok. Keprokan punten. Hayang kabeh. Keprokan sarayana punten. Nggawekeun pisan ieu artis ieu. Apaan geus keprok kabeh? Tadi itu geus keprokan, ieu keprokan, hayang kabeh dikeprokan. Naon deui? Naon? Poho laguna. Goblok, udah karep wae sia. Keburu poek setan. Kumaha we ngagawekeun penonton mah. Aduh, ampun. Lain. Ngiluan keprok. Pecete apa cie? Katipu nih ye. Cok cing ning nong. Sok ta.
tangan kangge Kang Ohang. Ngabokan cita-cita terlaksana. Maksud hayang junjung seni pribadi. Seni Sunda Mikaeman ngarang kebudayaan udah hare-hare gas ngajali kewajiban putra Sunda ngakempan ngajayakeun ngamumule hayu rampak saluyuk desa alatan kasenian para orang dia kabudayaan abu cicirenu ya nah banges rumah jauh-jauh ngan 50.000 cek aing mah nyarampeurkeun atunya ibu Aduh. Aduh aing mah Ibu Haji, aduh jajak kau. kalau kapiheulaan ka ditu aing Malaria. Asyik. Dakeun dunungan gerentas hati urang adieu salayana ngabogaan cita-cita talaksana sarareha maksud hayang ngajunjung seni pribadi seni Sunda anu asli. nuhun bayayan kana batu alina deui wae Erwikaheman panganten sakalih anu bager Bu Hajat biara kabudayaan aing panganten Kapaksa, sakalih aing. anu balalager ari geus ngajadi punten pisan ieu kewajiban nuhun Bu Hajat putra Sunda. aya deui Bu Hajat besok aduh sia punten duh nuhun wae Ngakempan ayo ngajaga punten
jalan. Syete kahanap ka aing nyokotan duit aing tuh. Hah? Rugi aja dalang dek ieu bisa ingkah ah. Bayarnya saya bagi 2 jeung aing ah. Bagi 2 gitu. Bari 2000 keur nyaha. Kieu cicing ngalanya urang mah. Naon? Apaanan ya teh? Ji 2 tilu apa tuh? Paling kudu 50. oh. Kudu kapanayagankeun nya. Heeh. Ya mah adil. Nya. Anjir deuleu euy wah. Tereh nyandung loba duit kitu mah deuleu. Keur mah jahat ka awewena. Cup. Cup. Maneh ieu mah maneh? Hah? Maneh ieu mah? Pan geus urang mah. Yeay. Guys. Wayahna nu eta di blok heula kata-kata bieu. Hey, eta live streaming. Bisa dihapus kontennya. Ya. Nah, ada heureum aing mau sok ya. Oh, geus mah. Sok we gapekeun ka manajemen. Tah. Cokot teh Mang Ohang na meuni. Naonna? Lain kitu urang. Naon tah? Embung aing. Naon tah? Naha tah? Kunaon? Baik, Pak. Saeutik kieu teh. Saeutik juri. Hah? Tuh jang useup cenah jang useup. Jang usup we. Oh, da aing teh bukan anak pamajikan. Can urang dieu. Keur mulai rebab si Arya. Kang, Ai. uing maling. Uing teh non teh. Geus. Naon? Sing namahannya. Juri. Aduh, ampun. Oh, no jelasna mah kieu, Kang. Heeh. Oh, da urang teh pananya. Oh, dina hiburan ieu teh. Nya. Urang mah kudu ngadoa we sing bener-bener. Nya, laras. Supaya urang teh heuh da dinten teu oge, da urang teh bingung we teh. Musuh urang teh ting saha? Nya. Heuh disebut ongkoh, disebut osok, tapi eueuh. Nya. Nya bener teu? Goib ketempo. Oh, si corona teh. Heeh. Aing teh lieur. Lieur. Heuh, matak tapi nya urang teh nya aing waspada mah meureun kudunya kan. Waspada mah kudu, tarekah mah kudu dilakukeun. Heeh. Oke kan di sepitan. Nu nikahkeun. Nu ditikahkeun sing Neng Rina Cep Didi. sing langgeng. Amin. Gitu Amin. nya. Semoga maut yang memisahkannya. Amin. Heeh. Besok Kang. Naon teh? Oh iya, urang rek ngabagikeun lah ieu. Alah, Ridho teh Mang Ohang. Heuh, rek. Ridho. Heeh. Tambahan deui atuh. Hah? Tambahan deui. Engke rek dibadamikeun heula. Alah, tepuk tangan kaki Kang Ohang. Aduh, jazakallahu khair kasiron nuhun Kang Ohang. Pusing